Hari isu mau alat na mobil. Nah, mobil dah kayak mobil itu nganggur pan. Oh nya mending na mobil dah. Na motor mah hese pan rencet. Recet bari jeung lumayan kalau kasih nada jauh. Ya. Paling isu sabaraha urang eta 3. Paling tiluan sadari. Tiluan kaje nambah hiji. Da nusa urang mau keur gawe cenah teu kabur. Nya tiluan ngan nambah hiji saurang. Lagi musuhan ya. Ngobrol dong. Padahal keur eukeur. Teman kita ini. Iya keur ngobrol. Gimana sih kalian? Iya ge keur ngobrol, keur badami, ieu ge cicing maneh mah. Ngobrol. Keur ieu keur ngobrol cicing, ieu keur badami. Tah isuk mun tiluan da bisi teu kabawa ning. Nah, hiji desi ieu da nganggur ieu. Siapa tuh sih cocok. Nya iya ya. Cocok ieu. Isuk lamun moal ka mana-mana bantuan mawa alat, mawa son anu hajat isuk nya. Isuk lamun moal ka mana-mana bantuan mawa son anu hajat. Arti bantuan urang. Oh, erek. Manggung. Nah, isuk nya. Isuk tah ieu Sidaekeun enak Nah, jadi isuk ya, jadi lamun tiluan kan mal bisi ieu bisi ripuh. Mari penting lah di nama gitu. Urang daek. Heuh jeung maneh. Daek urang daek. Jeung dirinya. Geus sepakat tiluan da nusa urang mah keur gawe moal kaburueun. Lain aya urang ngomong kudu kumaha ka si budegnya Teuing urang ge bingung solusina kumaha nya. Pan tadi teh geus ngomong jeung manehna. Heueuh. Ayeuna urang rek apa jeung manehna? Jeung manehna, tapi karanya deui. Isuk bae mun arek. Urang daek. Eta sih. Tapi no. na mobil bae. Ke urang manggulan ti imahna, ieu ti imah. Ayekeun kana mobil soalna coba barangna Mr. Rencet. Pan isu ge geus puguh na mobil. Da na motor mah hese. Na mobil lamun erek ke urang isuk erek. Bisa teh sing ngadenge sakali bae. Urang daek. Urang daek isuk lin. Isuk cuman tadi geus diajak geus sepakat tiluan. Lain aing maneh aya bor. Aya bor mah di gudang. Bor colokeun. Nyalakeun, gecus kana ceuna ngarah ngabuka. Tah, bener eta teh setuju urang. Setuju. Jadi ngarah kita teuing urang setuju bor colokeun setuju. Balik. Bener urang setuju jeung ide ente urang. Bener eta. Isuk mah urang erek. Geus cicing-cicing aing keur ngobrol ieu. Cicing kayak Tangke lamun geus di lokasi. Geus alat ka bawa. Gampang lah dan sepugu orang jelma mangges aya ini sepugu daekeun ke urang ngarah gampang tinggal nyeting di itu di lokasi ngarah gitu. Rating gitu Ya gitu. Jadi nu hajat kecewa nya urang tepat waktu gitu. An maneh isuk kali jam 7 nah hayang kecewa maneh hajat jadi urang teh kudu sigap. Heueuh pan bieu ge ngomong kitu. Ya oke, sore-sore teh di lokasi. Tangke mun erek nyeting di ditu bae. No. Ada aing mah. Ngomong ka mana kudu kumaha. Jadi supaya anu hadapeun teh kecewa urang teh. Jadi urang teh kudu cepat lah gitu. Pan aing ngomong kitu atuh bieu teh. Dia ngomong kitu. Tidak loh, hiji mah kaburueun, juga nanti urang tiluan bae. Oh, kitu urang kena setruk ngomong jeung nu kieu. Lila mah pasti Tapi bisa jadi sih. Sakali bae ngadenge aing bisi setruk ye. Bisi setruk tuh alus. Lah, mau ngecewakeun bener. Isuk nya minimal jam 7 lah. Jam 7 ngarah teu berang tinggal. Ya teu berang teh ngarah teu berang teh kan lamun ayeuna telat kan maneh meureun anu beunang anu sebagai boga rombongan gitu. Isuk-isuk we nya sekitar jam
tujuan lah mun bisa mah. Dia ge ngomong gitu jam 7 maneh jam 7 siang. Solusi lamun bisa jam 7 jadi ngaran ke sore teh Ya, jam 7 kita maneh milu. Kira-kira lamun maneh diburuhan mawaan salon 1 juta daek teu. 1 juta. Heeh. Daek urang. Goblok sia arek karena duit ngadenge. 1 juta. Aing ngomong di tadi itu teh nyambung.